Mari aing umroh dah, mantap. Macing sabari hujanan bege. Peci mah piah. Anja kali baju kieu keneh ieu kan bola bae. Parang sedek haji anjing mah ieu. Umroh anjing si usuk ieu mah. Selah kemana anjing? Cobain ulin belah, sugan bae katimu budak gitulah di mana tadi jalan tak budak? Iya. Mana je budaknya? Wah, sapotong-potong atannya lewat ka dieu. Ai mah aing. Kalau aing ulin bae sugan kapang di sana nunggu di kamar budak lah. Geus. Ih, aing geus umroh mah awak sarger. Lah aing ulin milanean mah teh. Awak sarger kilah aing otw. Enggak umroh. Mana dia? Oi tungguan. Aing mah karosel yo. Untang lintung teu paruh buh teh. Aing yang jalan-jalan tadi nama. Pugu aing geus sarua toko mah aing geus balik umroh ho. Umroh dia lain umroh. Umroh. Oh, tapi dia rada gagahan pengrasa aing. Rada sarger aing ge. Sepatu anyar, celana anyar, Sepatu baju bobel. anyar. Oh, bobel. Heeh. Oi, urang ulin yuk karena si Dahir. Ayo, Ayolah, karso aing. aing numpang ngopi yo. Oh, geus aing urang ngopi-ngopi ka ditu lah. Sup. Jauh amat jauh mana kan si Dahir ge nya. Oh, kumaha si Dahirnya? Di belah mai si Dahir kira-kira aya na. Nyaho aing ge pusing sup. Curang tangan karep belah sudah. Karep belah. Baru udah sama lainnya sababaraha poe si Dahir si Junet kamarana Bang, mana? Ih, aing fokus ini. Andaria di mana? Buat aing nakulin kan si Dahirnya. Si Dahir. Eta si Dahir ka mana buah meureunan ge? Kan saya teh balik umroh. Oh, berapa poe saya teh. Beli eta teh format eta saya teh nya. Angkat tinggalan kormana lain. Oh, semuanya naon saya teh mah. Teu meuli naon? Oh. Terus nu aing di kamanakeun formana? Oh, anu sia gitu ya bang ketinggalan. Heeh, dia nu aing eta. Oh, aing. Ini surah siar be yuk. Yang yuk. Aing tangan si Dahir ka mana buah eta si eta? Sekarang kan. Budak kamu mana sapotong-potong ieu hiji acan. Aing Pami-pami eta si eta ka mana ngobrolna. Nyaho sampai aing dengan ceta. Ampun. Coba lah di hareup mah aya kapang. Coba usut pelahunan dia capek aing lupang na. Wah, aing. Ya lobatan urang sekolah deui na. Iya dah. Iya. Kuainya. Teangan dia kuai. Ada dia gagak amat ini make samping make peci siga mah jadi haji haji bae. lah geus kalau. Dia umroh doang ge. Bisa sama, yang penting mah jadi haji. Amin. Ih, Lain dia beli Nah. samping anyar, peci anyar. Di mana duitnya? Pan kamar itu buka duit ya. Oh. ya mah geus kieu. Ada ge, Maeba. Ya. Kamari, Maeba kan meuli korma. Heeh. Kormana dijebak wae. Tah, Pantesan dibelikeun dia. peci samping. Kok mah teu kabeuli. Pantesan dia Dahir aing dia nu disalahkeun dia ku si Ebah dia. Iya, dia Dia horeng yang keladina. Kedeng. Bang, Ini sih lumayan ya. No. Aing kene bae di teangan. Aing tadi geus jujur aing ngomong ka budak bahwa korma si Ebah ku aing dijual ka meuli peci jeung samping. Kumaha eta budak? Pasti neangan aing kene bae mah. Bisa aing jadi belah. Cedog bae ka ruang ieu kotak endogan bae. Aduh. Kemana sih eta? Kamana sih? Kamana nyebut eta si eta? Tadi ada tadinya. Terus coba pegat urang pegat. Saya siga orang ibu lompat kenceng. Oh nya, udah Sama dia pasti tanya. Cep kurang tenan karep. Balik deh kan. Balik deui tah. Balik sekarang balik deh. Capek aing. Pegat di belah ditu. Oh, sugan aya ke ditu. Udah kene. Udah palu pasti kan udah gak aing. Budak teh tadi masih kena wae eta penasaran ka aing.
Capek nih kemana ya? Aduh, yang budak yuk. Panggil main kumangis yuk. Aku anggap kamar. Aduh, aing singkanya hoan iku budak yuk. Ke kamar deui aing lumpatna yuk. Bisa aing balik baik itunya. Bagus lah. Aduh, capek amat kesetanya paling diilik. Aduh, Sebelah itu, aing ke belah dia. Ayo balik ke balik tuh. Oh, mau saya kira. Aing ka mana? Terus ke mana bae? Aing nangan. Kali kita. Iya. Ya ada tuh aing ka dieu. Harga sih mana gitu. Gua yang gini tunggu. Oh, jeung ge. Panggil itu setan. Tuh. Hari geus ka mana eta setannya Saya nyusut. kasih orang saya Uji. Oh ya. Kepanggih. Panggil ge. Ka mana setannya? Salah, kurang ira. Puting bae. Coba tanyakeun ka anakna eta setan si Dahir. Oh, orang tanyakeun ka anakna. Aing mah na beta. Oh, Aing coba rek mana lah. suka aya anakna. Sampai aing mah nilalakakan kieu. No, 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 no. Coba tanyakeun ka Lah, gila. Apalagi bising yuk aing. Bersin budak kayak agak panggil, jadi mah rada aman sih kan namanya. Aing jadi haji ribu, mata alabatan. Ya sih kan aing teu halal meureun ngajual formasi ebah poe pake meuli peci jeung samping. Terido saya tameureun ka aing. Aing kudu kumaha ieu nya? Aing nyukup di dieu lah. Acedog we aing. capek amatnya Mesti nyari jauh nyawaan orang. dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di, hari apa sih yang kemana? Di nyawa tadi mau ulin. Aduh, ulin ke mana? Di nyawa tadi itu kan. Tadi itu kan, tapi eta setannya ke mananya? Kenapa gitu mu? Buku si eta ngajual forma. Forma mak ebah ta. Oh, korma aing dijual ku si Abah Dahir. Terus kali itu kita dayangan kali itu. Unggus tadi. Bareng mah nyumput meureun. Nyumput mah disumputkeun meureun. Itu tuh ayah. Ngumpul orang di kamar. Itu percaya mah goblok. Oh, terus lah ayo lah. Jangan deui. Ngumpul ke mas tanya. Nyaho teuing ka mana Capek, bos? capek. Aing capek nyara lagi ya, Bang. Aing Sebaiknya di nyawa tengah di kamar. Iya. Nah, abah lah bisa dibubukan doang tuh baru dah. Abah kemananya? Ija itu jing abah. Abah kenaon? Enek. Ku abah keur nyumput ieu, ku budak-budak. Abah mah kau stay ya. Oh, buku bayi mah. Sebenarnya nyebut itu di imah. Di mana? Di imah bah itu. Aing geus ge. Di WC. Oh, ayo. Nenek. Kesabat tadi mah teh nyebut tadi di WC. Aduh, aing dakor nya WC. Oh, lain gitu, di dieu gitu tah. Sedihnya beta. Hei, aing bagus ya. Terus, beda kan mun aya budak, nya, budak tilu, mesti bedakeun bae eueuh gitu nya. Teu nyaho bae ka mana teu timuk gitu be, nya. Terus abah teu jalan. capek ebah. Capek nggak ebah? Ya, di mana? Ini nanti mana eta? Manggil apa Dahir tuh? Terus ulah ngabucin bae. Aing dari heuncing geus kieu lah ya. Kumaha nyeran si Dahir. Teu manggih. Mun barang lieur ka si Dahir. Terus lah kayak gak badahir mah ayah. Terus tau kan dari mama Eba. Goblok gitu dia. Telepon bae di dia. Pindah. Dan si Mina mangsa aya baka bogona. Emang Junet, emang Menel. Cenah naon di dia. Menel. Kadule ya karena naon ku sia. Mana cerita? Nanya deui. Manggil si Dahir tuh. Capek. Itu. Oh, geus diuk bae di dinya. Urang ngalamun teh nungguan si Oh, ya, si Dahir. Si Dahir. Aing siap. Aing minta hampura bae gitu nya. Oh, no, 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 no. Tenang hirup aing. Aing komo aing jadi haji bener aing ieu mah. Saki bagi aing geus budak bae ku budak. Setelah aing minta hampura bae ka si Ebah aing. Kalau mana paling dijual. Aing di WC di si enek kalau cupang bae aing di WC. Ku, teh nyara di. Apa nu ka mana? Geus lah, enek. Ngumput. Nek minta hampura bae ka Ebah lah. Teu tenang abah nyumput di WC kadang cupang bae di WC. Geus kira ka ditu deh.
Anjir aja pada itu. Ayo tuh, budak lah. Ayah daru. Saya. Email. Mau ikut Abah Dahir nggak? Minta hampura ke Mak Eba. Mau ikut nggak? Mau. Angguk pak, ayo. Amanannya, nongol-nongol. Oh iya, tak. Ayo mah. Pasti yang dikebukan di kebunan itu. Ayo betulnya Raden. Iya, lu tanggung jawab sih ya. Terus memang ada yang punten nggak dia cobanya? Ini yang ditahain. Apura belah, ya. Gara-gara korbannya dijual. Capai budak-budak bayi mah. Aing mah gantian. Aing. Repo ya mah. Si Dahir kamar. Itu sih. Kita coba. Aing kalengit dia mah dah kalengit aing. Moal bisa dari yang mangge aing. Dahir. Iya jing. Dahir dia kenaon. Dia mundur bae Dahir. Udah. Aing kapanggih yo mah. Mempan di mel mu aing yo mah. Terus kadia dia. Terus aing hampura belah. Pas poin di hampura. Ya ulah dedeun kitu geus. Awal. Ya aing mah kabeli ieu lah korma ieu. Oh, geus nya. Aing mah Hampura belah. Hampura. Junet beungeut mau hampura. Bae bah hampura. Aduh. No. Cantik. Hampura ya. Awas ya. Sampai saya bubar bae. Geus lah. Oh, balik.